Asa can sarere ya nyebut Allah na di tempo-tempo belah ditu makalakah ngudud. Siap kompak, siap barang, siap. Coba esok Allah, ayo ridho, ikhlas, teka paksa, siap bareng, siap kompak, insya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Geunaheun teu mantep teu lanjutkeun tong nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa wani piro Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Liar aja dah. Aduh, ngomong-ngomong geunaheun teh wajib syukru alaina wada'an lillahi da من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, tsummal hamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hormateun jisim kuring sadayana para alimil ulama, para asatid miwah para asatidah, tikawit nu anom dugi ka nu sepuh, allazi lam yudhkar ismuhum li ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Urang doakeun ku urang sarerea para kiai para ajengan, marantena ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, sing tambih-tambih barokah milik rizkina, tambih-tambih manfaat ilmuna, disoleh-solehahkeun putra-putrina, husnul khotimah dina wafatna. Ya Robbal, kapayuneun jami'il mu'minin wal mu'minat, teristimewa para panitia penyelenggara, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami ku jisim kuring, sangat-sangat dipihormat insyaallah allazi rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah, alhamdulillah dina ieu wengi urang dikeresakeun ngariung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga ta'ziman wa takriman kana dilahirkeunana jungjunan urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kalawan wasilah ieu riungan mudah-mudahan urang sarerea ku Allah sing disalametkeun tina pirang-pirang wabah, amin. Sing dikeresakeun istiqomah dina ibadah sarerea, sing digampangkeun milik rizki anu barokah, pala putra putri urang sadayana sing saroleh solehah, sing aya nasib angkat ka Mekah, sing bisa tawaf ngurilingan Ka'bah, sing bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Ibu-ibu salakina mugi-mugi sing nararambah nambah kanyaah dina nalika maut sarerea sing husnul khotimah kenging rahmat sareng syafaah, amin ya Allah ya Robbal
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sing saha wae jalmana anu resep kana hiji perkara sok loba ngomongkeunana. Alhasil lamun urang mahabbah alias cinta ka Kangjeng Nabi, sing loba nyebat jenengan Kangjeng Nabi ngalangkungan wasilah maca sholawat. Insya sakali maca sholawat Allah nurunkeun 10 rahmat. Amin. 10 kali maca sholawat Allah nurunkeun 100 rahmat. 100 kali maca sholawat Allah nurunkeun 1000 rahmat. Ketika lisan orang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alpamaroh alias 1000 balikan, la yamutu hatta yubasyaru lahu bil jannah. Ku Allah orang tersebut mual waka dimautkeun sehingga mautna bakal menangkeun kebahagiaan surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing resep maca sok, sing loba maca sok, sing getol maca sok, keur diuk sholawat keur nangtung isuk-isuk ti beurang ti peuting sare piraku sholawatan wae iraha peureumna ngan samemeh sare maca heula. Insya Salatullah salamullah ala toha Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah habibillah ala yasin. Siap ngadengikeun ceramah na siap? Ridho, ikhlas, sajam lilana siap, 2 jam siap, 3 jam siap,
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohongna. Karena ngaji mah ibu bapak ulah harganing 2 jam 3 jam dibere sajam gelila nabi heung kuat. Karena ngaji teh ya loba gogoda bener teu. Ayeuna we contona kakarek mahder ieu ngaji pan katingalina ieu mustami teh rupa-rupa geuning. Nu diuk aya nu nangtung nu lelempangan nu culang cileung nu kipas-kipas anu heuai anu nundutan nu barang dahar anu ngudud anu nagog komplit. Ya Allah ya Rabbana. Tapi sarerea mustami nu hadir peuting ayeuna kabehanana adalah cintaku dan kebahagiaanku. Alhamdulillah. Tanpa mustami, tanpa ibu dan bapak, jisim kuring mubalik yang mempunyai julukan cepot budak eueuh hartina. Bener teu? Tegening batuk. Alah ya. Kajeun ya ceramahna aya batukan kajeun. Heueukeun da batukna ge batuk bisnis. Minum dulu boleh. Ridho, ikhlas. Caina cai naon? Cai herang adalah air yang menyehatkan dan menyegarkan. Alhamdulillah. Dan air yang amat sangat murah. Doakeun bade ngaleut cai herang mugi-mugi salamet. Ya selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Lanjut. Teraskeun. Semuanya mustami ibu dan bapak adalah kebahagiaanku. Alhamdulillah. He 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 he. Ha 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 ha. Kau adalah bahagia dan deritaku. Kau adalah gembira juga dukaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah urang hadir di ieu tempat sok sanajan posisina kumaha wae kangaran-ngaran ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, insyaallah sarerea bakal menangkeun kauntungan. Ieu riungan insyaallah dihadiran ku pirang-pirang malaikat. Amin. Yang mana tugas malaikat tersebut mangmentakeun hampura ka Gusti. Alhasil kauntungan hadir di ieu tempat sarerea bakal menangkeun rahmat jeung ridona Gusti, panghampurana Gusti, rahmatna menang, ridona, ilmuna, ganjaran, pahalana, berkatna, dosana. Rek jebut menang inget karena dosa jadi mentek gitu. Cek tadi teh dosa ge bakal menang panghampura na Gusti Allah. Jalma anu dosa nak dihampura ku Gusti Allah, insyaallah eta si jelema di dunia nak bakal hasanah menangkeun kana hayatan thayyibah. Di alam akhirat na oge bakal hasanah. Alhamdulillah.
dengan catatan dosa leuwih ti heula dihampura. Hasanah di dunia naon maksud gancang ngawujud cita-cita gancang laksana kahayang mual kahalang hirup bakal bunga barokah jauh tina kasusah bakal untung jauh tina kabingung ibu bapak bakal bahagia jauh tina sangsara alhamdulillah dengan catatan dosa dihampura dosa atuh jaga di alam akhirat bakal hasanah bakal aya dina rahmat jeung ridona Gusti Allah disalametkeun daripada ba'ats poenan dihudangkeun disalametkeun daripada mahsyar poenan dikumpulkeun disalametkeun tina hisab poenan diperhitungkeun disalametkeun tina mizan tina sirat tina siksa neraka blus asup ka jero surga dengan catatan dosa leuwih ti heula diham Bo Pak Duh paling hese nanya bapak-bapak batuk deui wae Pak pemuda pemudi araraya engke di alam akhirat ku Allah hayang diasupkeun ka surga apa hayang diasupkeun kana neraka sarerea hayang ka surga di alam akhirat jaga bener teu nu sok salat hayang ka surga nu tara salat oge hayang ka surga nu ngeureuy taat hayang ka surga nu sok maksiat oge hayang nama asup ka surga embung asup kana neraka pasti kabehanana jaga mah di alam akhirat hayangna ka surga sing salaladar ibu bapak surga teh hiji tempat anu bersih anu moal mungkin daekeun diasupan ku jalma nu kotor bobolodog pinuh ku dosa. Tuh contoh sejarah anu katukang nabi urang sarerea Nabi Adam alaihi geus ngeunah-ngeunah ku Allah dicicingkeun di jero surga dibarengan ku istrina tercinta Siti Hawa ngaranna ngadon dipindahkeun dikaluarkeun ku Allah ka alam dunia gara-gara berbuat dosa. Jelas surga hiji tempat anu bersih nu moal mungkin daekeun diasupan ku jalma nu kotor bobolodog pinuh ku dosa. Bo jempling euy di mah boga lomari itu eta lomari teh hiji tempat anu bersih nu moal mungkin daekeun diasupan ku baju anu kotor. Bener teu? Lamun teh mah baju kotor hegrek diasupkeun kana lomari pasti eta baju teh meureun langkah pertama direndem heula disikat heula diseseh heula dipeureut heula dipoe heula disetrika ditilepan kakara diasupkeun ka jero lomari. Gambaranana seperti eta lamun urang hirup di alam dunia bobolodog pinuh ku dosa saban langkah teureun-eureun salah saban kepat teureun-eureun tina migawe maksiat bari teu buru-buru tobat
meureun jaga di alam akhirat samemeh diasupkeun ka surga ku Gusti Allah ngadon direndem heula disikat heula dibersihan heula dina jero neraka naudzubillahi min arek seperti kitu arek moal ayo lamun mung seperti kitu ti ayeuna urang bersihan ieu dosa kalawan wasilah mutamaah ka Kangjeng Nabi ngawaro ka Kangjeng Nabi menghidupkan sunnah-sunnahna Kangjeng Nabi. Asa can sarere ya nyebut Allah na di tempo-tempo belah ditu makalakah ngudud. Siap kompak siap barang siap coba sok Allah ayo ridho ikhlas teka paksa siap bareng siap kompak insya Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Geunaheun teu mantep teu lanjutkeun tong nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa wani piro Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Liar aja aduh ngomong-ngomong geunaheun teh mantep teh nikmat teh ripuh teh kan nu ripuh teh saha kiai kajeng kiai maripuh ge da insyaallah kiai mah bakal dibarokahkeun ngerakeun nyebut dibayar ye ulah sok suudon jisim kuring maca Al-Quran disertai dengan seninya nepi ka bebelaan urat beheung pun milu ranteng lain hayang dibayar terus terang tapi hayang menang amal Allah karim salah deui wae jadi kana amplop emang banget orang kos kotak amal tengenah kadengena ya jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ka ieu tempat terus terang dina hate diniatan seja silaturahmi nomor kaduana dongkap ka ieu tempat jisim kuring boga maksud jeung tujuan yakni hayang loba dulur Allah karim salah deui wae jadi kana duit
Apan cekang jeung Nabi Umi hirup mah kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang ngarah loba dulur bener tuh anak geus loba dulur tah kadituna pasti bakal gampang menang doa geus tong dituluykeun pikiran anak kana duit wae uing mampu balik ikhlas lillahi ta'ala kan ulah gagabah nyarita ye di bejante kalaka seuri dengekeun uing mah ceramah kemanapun ikhlas jangankan deket jauh pun ikhlas teu dibere amplop ridho teu dibere duit ridho teu diburuhan pun juga ridho alhamdulillah ngan pamajikan sok nanyakeun pamajikan sokna awewe teh tuh di mana kangaran-ngaran awewe karena duit teh hejo lain meureun lain beja pamajikan uing di imah kabeneran awewe duh da eta mah kana duit tepira uing nenen duit dina selapan kitab 100.000 diriksakeun isuk leungit ditanyakeun teh ka pamajikan mah kulat ieu lain duit 100.000 diselapkeun dina kitab ka mana di teang teh teu aya kumaha pamajikan ngajawabna kalakah nyengir bari nempokeun tarang baga apaan geus gitu mah dewek teh bisa ngomong ye lain heureuy lain beja sok sanajan kumis badag janggot panjang sorban ngarumpay kangaran-ngaran ku awewe eleh teuing gableg naon senjatana awewe tah bisa ngaleuleskeun nu heuras saking gagahna awewe mampu ngahirupkeun nu paeh matak terus terang daripada balik ka imah pasea jeung pamajikan ribut jeung pamajikan riweuh jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasea jeung panitia Kang kumaha we carana mah nu penting cair ya Allah ya Rabbana mugi-mugi sedekahna sing ditampi ku Allahnya sing dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal lanjut teraskeun tah lamun hayang menangkeun rahmat Allah dipika cinta ku Gusti Allah hayang menangkeun panghampura Gusti Allah jangan ragu-ragu lagi tuturkeun Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh ibu bapak luar biasa pangkatna sayyidul makhluqat disebutna sayyidul anbiya wal mursalin jadi pemimpinna pirang-pirang rasul jeung pirang-pirang nabi apan kauni ngaku ibu jeung ku bapak jumlah nabi teh aya 100 sabaraha 114 nabi tah anu janten rasul mah 313 rasul 124.000 nabi punten anu janten rasul mung ukur 313 rasul anu wajib ku urang dikanyahokeun sebagai umat Islam mung ukur 25 Adam Idris Nuh Soleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Ya'qub Yusuf Ayub Syu'aib Harun Musa
Ilyas Dzulkifli Daud Sulaiman Ilyas Nabi Yunus Nabi Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim wasallama deh pelebah alaihim nama ararapal euy alah ngahuleung euy sariawan ya geus dahar acan sama tah tina anu 25 nabi pemimpina pirang-pirang rasul jeung pemimpina pirang-pirang nabi teh aya sanes nabi urang sarerea Muhammad jenenganana alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo waghfir lana Kangjeng Nabi Muhammad Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah negarana di kota Mekah ya Rabbi bil sararea waghfir lana lahirna di kota Mekah janten Nabi na di Mekah teras ngalih ka Madinah teras wafat di Madinah ya Rabbi bil baligh maqo waghfir lana ya wasi'al dipendemna di Madinah di bumi Siti Aisyah katelah bumi thayyibah anu kahujanan rahmah ya Rabbi bil waghfir lana ma baina mimbari wa baiti raudhatum min riyadil jannah saur Kangjeng Nabi antara mimbar kami sinareng rumah kami eta teh sebagian daripada taman-taman surga na Gusti alias nusok disebut raudhah. Alhasil sing saha wae jalmana baik lalaki maupun awewe nu kantos ngadampalkeun sampean di jero raudhah maka piyaumil kiamah orang tersebut berhak ngadampalkeun sampean di jero surga na Gusti Allah. Hayang ka Mekah hayang hayang umroh hayang jarah ka Kangjeng Nabi hayang salat di raudhah hayang hayang daftar acan rek saha nu mangil leri ibarat mawa awak anu muriang paranas tiris dibawa ka rumah sakit pas datang teh ka rumah sakit ngadon diuk daftar henteu ngisi formulir henteu kira-kira ku dokter dipanggil moal bisa jadi modar di dinya tah ka Mekah mah ka Madinah mah jarah ka Kangjeng Nabi mah wayahna leuwih ti heula duit urang pek daftarkeun. Muga-muga sing aya nasib sararea tiasa angkat katana suci tiasa jarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
hayo urang tuturkeun Kangjeng Nabi, urang ngawaro ka Kangjeng Nabi, budayakeun sunah-sunah Kangjeng Nabi, di antarana sing daek ngaji, sing daek maca Al-Qur'an, osok maca Quran, maca Yasin osok, coba tuluykeun Yasin, lanjut. Innaka laminal mursalin. Alhamdulillah regreg sarerea bararisa maca Yasin, tuluykeun deui qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Deh palalinter alhamdulillah. Tuluykeun deui walaqad dzara'na li jahannama katsira. Ke asa beda kadenge na euy, dibere kulhu apal, dibere Yasin naruluykeun pelebah ayat sejen, nah asa beda. Poho lain poho teu nyaho balaga nyebut poho ngadenge ayat nage kakara. Coba tuluykeun dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Dibere ngalagu masarerea calangap euy. Hebat gara Raul bararisa nyanyi alhamdulillah. Keun bararisa nyanyi matong digenggeureukkeun. Da eta mah hak asasi manusia, bener teu? Kahayang masing-mas. Deuh dawing ge kasebutna mubalig, pelebah ngalagu mah bisaeun. Ngalagu Roma saeutik-eutikeun bisa alhamdulillah. Judulna teh pesta pasti berakhir teh geuning. Apa teu? Apa teu? Henteu. Yakin kurang gaul. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Tepuk tangan atuh. Nyawer atuh. Eueuh kahayang. Nyanyi Cina uing mah bisa. Coba. Eta kana main coba ku resep amat nya. Geus tong dilagukeun Cina mah. Lain teu bisaeun. Poho. Alah India aya sebenarnya mah heuh. Mung dikaluarkeun kabeh mah nya ada nu nyawer eueuh heuh. Geus ayeuna mah urang lanjut heula ngajina. Yo kana nyanyi boleh jadi bisa, ngan kana ngaji mah kudu leuwih, kana maca Quran mah kudu leuwih. Sabab Al-Quran kitab suci urang sarerea, padoman hirup urang sarerea, barometer hirup urang sarerea. Bener tuh? Lamun urang jara rauh tina Al-Quran, embung dipapatahan ku Al-Quran. Rekumaha urang bisa ibadah ka Allah, rekumaha urang bisa mengenal ka Gusti Allah, rekumaha urang meraih kebahagiaan jaga di alam akhirat. Lamun jara rauh tina Al-Quran, bung dipapatahan ku Al-Quran.
Bo saur Kangjeng Nabi taroktu fikum mau idotaini kaula ninggalkeun keur araranjeun kabeh dua papatah. Hiji papatah musifatna bicara wahwa Al-Qur'anu nyaeta Al-Qur sing daek di papatahan ku Al-Qur'an. Keheula atuh. Maneh mah mun jeung emosi ka urang teh heuh nya. Abong kena di lemurna wani ka urang. Bejakeun sia ka bapak. Pan nyari barudak ngora mah hayangna teh gura giru wae bener teu? Santai bos, santai. Kita doakan pemudana sing saroleh, pemudina sing saroleha. Alhamdulillah ngadenge beja jisim kuring ieu muludan bisa terlaksana mustamina bari seueur adalah dikokoncoan alias diprakarsai ku para pemuda. Alhamdulillah. Duh sound system nage HD alhamdulillah. Kita doakan bersama mudah-mudahan tukang sound sing asup ka surga jeung son-sona. Tah nomor kadua papatah nu sifatna diam wahwa al mautu nyaeta maut. Ketika aya kamaotan teh secara tidak langsung mamatahan ka diri urang, bener teu? Suatu saat urang ge bakal seperti anjeunna. Keheula atuh. Dengekeun ari maot rahasia saha? Pak RT lain, Pak Lurah lain, Pak Ustad lain, cing rahasia saha? Gusti Umi sabaraha tahun umur ayeuna? Sabaraha Mi? 50. Tereh euy. Nya maksudna tereh 5 hiji gitu. Uing mah 42 tahun. Biasa we mang euy. 42 tahun alhamdulillah. Uing 42 tahun, Umi 50 tahun. Kira-kira cek otak urang nu pantes maot ti heula, apa nu 42 heula, apa nu 50 heula? Hah? Wah, tegenah kadenge na ieu. Jauh-jauh ti Sukabumi diona ngaji datang ka ieu tempat ngadonde doakeun maot. Majarkeun anu 42 heula cenah. Nyeri kana hate demi Allah ya. Tuh cak asup banyol ya mah. Hei, tu cara kana pangabutuhna ka ustad ka kiai men sedek rajaban muludan lumpat ka ustad hayang mangajikeun ngawinkeun nyunatan lumpat ka ustad hayang mangajikeun bener teu? Kamaotan lumpat ka ustad hayang mangurusankeun mayitna bener teu? Ari kalakuan ngadoakeun maot. Nyeri demi Allah. Rata-rata nu nguruskeun mayit di kampung, di desa, di kota adalah ustad, bener? Coba sok nu ngamandian mayit ustad, nu muntel mayit, nu nyolatan jadi imam, nu ngagotong. Bener belegu kurang di ustad ngagotong. Yung semakin malam semakin emosi ngaji teh ieu. Teu ngeunah deui wae. Balikan deui ah. Nu ngamandian mayit, nu muntel mayit, nu nyolatan, ngagali kubur. Paehan sakalian. Ustad ngagali kubur. Bener emosi ieu mah ya. Sagala masalah main seret ka ustad. Kasurupan ketika minta doa ka saha? Ustad. Budak panas minta doa ka saha? Ngajuru ka saha? Ka bidan ngajuru mah.
bisaeun ge moal ustad nguruskeun nu ngajuru. Ye paling ge malah kitu tah. Kasih manempo guhahiro. Segala masalah men seret ka ustad tapi tega ka ustad ngadoakeun maot. Lain seueur mikir. Urang 42 umi 50 cek otak urang nu pantes maot ieu lah tah nu 50. Hampura mi hampura. Masalah maut ma ibu bapa eueuh nu nyaho rahasia Gusti. Dada. Annal mauta laisa lahu sinnun ma'lum wala ajalun ma'lum wala maridun ma'lum. Yang namanya kematian tidak bisa ditentukan dengan umur, tidak bisa ditentukan dengan sakit, tidak bisa ditentukan dengan ajal. Rahasia Gusti. Tuh contoh tata ngaji simkuring ibu bapak gering 2 tahun ripuhna luar biasa. Obat eueuh nu asup ku dokter divonis nage maut saking kuripuh. Tapi dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah, melalui kudrat iradat Allah, gering 2 tahun, ripuhna luar biasa. Alhamdulillah, maut. Salah gitu. Maka nyebut salah. Salah pelebah mana? Uing iya nu nyaritana. Kumaha uing we ah. Aduh, hayang ngopi heula euy. Geuning eueuh. Cai herang aya, cai enteh, cai susu. Berarti ustad teh arek ising sopan. Rek nenen gitu. Aduh urang dia mah. Bapak-bapak lamun hirup hayang barokah sing loba nyumbang. Doakeun bade nenen heula moga-moga salametnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Timimiti rumah tangga jeung indungna nepi ka ayeuna masalah nenen biasana mah cangkangna anu digugulung teh heueuh. Ayeuna mah ngasaan kana eusi-eusina. Geuningeunna nenen teh amis. Nenen lagi ah. Ngeunah. Tepuk tangan atuh. Tanu tepuk tangan berarti resep nenen. Ya Allah ya Rabbana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan maut menimodarnya. Karena maut disebut nage ngasaan ibu bapak. Kecap ngasaan mah identik nate jeung dahareun. Kangaran-ngaran dahareun pasti rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barareda. Bener itu. Aya cau, aya bolu, aya rangining, aya ranginang, aya wajit, aya gegeplak, aya papais, aya kue lapis. Tah eta dahareun nu ngaranna beda, nu rasana beda, nu rupana barareda, ibu bapak.
wayahna ku panitia gerasupkeun kana kardus jadi kadinya nya hampura lain nyiniran da sok dibahanan ya kan siap nuhun yang namanya makanan rasanya beda ngaranna beda rupana ge barared tapi lamun geus asup kana mulut urang geus liwat ti koro urang geus cicing dina jero beteng urang diproses sekian lama dina jero beteng ketika dihejeunkeun di jero WC ternyata jadi seragam rupana sarua bauna ngarana naon oh bener ya Allah ya Rabbana punten ya ceramah kana tai-tai ya ya teh gambaran ibu bapak keur hirup mah boleh jadi urang dibere nasib ku Allah beda pangkat rezeki beda imah nu dicicingan beda kendaraan anu ditumpakan baju anu dipake keur hirup mah barared tuh tingali ibu-ibu make tiung pan barared komo tiung nanu geus lalunas mah dipakena ge pantes alhamdulillah nu can lunas maka tempo dipakena ge rada nyengsel teu geuning loba nu diaromekeun tuh keun masalah kerudung mah rek menang kiridit rek menang nganyuk rek pamere rek kontan kembae nu penting urang ngawaro ka Gusti Allah nutupan aurat alhamdulillah muga-muga sadayana sing kagolongkeun wanita-wanita anu solihah ya robbal wanita solehah mah di mana-mana datang salaki teh sok buru-buru muka cangkem nah jadi karena cangcut nyarakeun muka cangkem nyarios ngabahagiakeun ka salaki kumaha damang alhamdulillah atuh parantos dongkap deui ka bumi bingah ku dongkapna oge eta teh cirina wanita soleha lanjut teraskeun yo eta teh gambaran keur hirup mah boleh jadi urang teh dibere nasib beda pangkat beda milik rezeki beda imah nu dicicingan beda tetapi dina nalika raga jeung nyawa dipisahkeun ku Allah maot ngaranna ternyata perbedaan teh eueuh kabeh ge jadi sarua ngaran ge geus maot mah sarua disebutna ge mayit bener teu teu geuning biasa we atuh menina teuli rek pangkatna kiai ke rek pangkatna pejabat ke geus maot mah sarua disebutna ge mayit bener teu pangkat sarua geus maot mah disebutna ge almarhum almarhumah ge heula atuh ngajepat sarua dirurup sarua make baju sarua kain kapan 3 lapis sarua bodas atuh naik kana kendaraan sarua pasaran ngaranna nu sok parkir di masjid teh apa pasaran nu paranti mawa mayit naon di dieu ngaranna keranda tah eta pasaran alias keranda rata-rata terminalna di masjid keur maeukeur ka masjid teh hoream katuru katimpuk aya keranda pansieun ka aya aturan ngagidi ke masjid dan opat subuh ngadon balik deui sieun ku keranda majarkeun teh asa ngagepayan ka dewek mata kanyahoan lamun masjid hayang pinuh kudu berjamaah salatna gampang
pasaran alias keranda ulah sok diteunun di masjid mun bisa pindahkeun ka imah RT. Aduh, cocok aya RT di dieu nu mana euy? Pan RT ngetikap di masjid teu balik-balik da balik ka imah sieun aya pasaran. Ulah sararombo boga kendaraan karena boga mobilnya kade ulah nepak dada asa aing pangbeungharna asa aing pangbogana bener teu lah geus maot masarua geuning kendaraan anu ditumpakan teh pasaran alias kurung batang bener atuh asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan rubku padung rubku lemah anak malah nincak dulur malah ngagusur tatangga jeung baraya malah ngagepayan kitu kaayanana Bu lamun orang maut asup ke jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal salaki milu moal sudi teh hararayang teu teh hayang pamajikan maut malah mending boro-boro tahlilan ngerakeun kawin tahlilan doakeun pamajikan maut. Oke heula atuh Pak ngomong euy Pak mun urang maut asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal pamajikan milu moal bisa jadi dilipeun deui tobat pikiran sabab eta bakal kaalaman ku urang sarerea. Orang yang bijak adalah orang yang memikirkan hidup setelah bangkit daripada kematian. Allah jelas Rahman Rahim, pengasih dan penyayang terhadap hambana alias ka urang sarerea. Alhamdulillah buktina nyaah Allah ngutus utusanana jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi tah Kangjeng Rasul teh tugasna keur nuduhkeun urang sarerea sangkan bahagia dunia sangkan bahagia akhir matak tong diragukeun tong dimangmangkeun hayu urang sarerea urang buktikeun mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi ku menghidupkan sunnah-sunnahna insya siap kunaon mang atuh tunuh masare urang geus sarua tunuh ya teh ngan kajurung ku butuh leles awak teh ngomong-ngomong geus jam 11 leuwih han oh salahnya oh 10:30 da kieu pan efek tunuh teh neuleuh jam ge salah mata kayu orang pastabikul khairat kumpulkeun amal saloba-lobana jang bekel bawaeun balik ke alam akhir di antarana sing daek ngaj maca Al-Qur sing daek berjamaah osok berjamaah osok salaki urang osok salat osok salatna di imah apa di masjid. Wah nu ngomong di imah cenah. Ajeun lah salaki urang salatna di imah da alus ieu da sah ieu mun bisa dukung ku ibu mukena bikeun ka salaki. Pak hayu urang buktikeun cinta ka Kangjeng Nabi mahabbah ka Kangjeng Nabi melalui salat berjamaah.
Allahu akbar Allahu akbar. Benahan teu euy. Allahu akbar Allahu akbar. Benahan. Adi dia kitu teu. Ieu nya atuh sarua meureun adan mah kitu. Allahu akbar. Ngan lagam meureun anu beda. Di dieu kumaha lagamna di dieu? Aki-aki, pira ku lagam aki-aki? Nu adana aki-ak. Masalah aki-aki mah adana kieu ye. Ayyala shalah. Ayyala shalah. Aki-aki adan alus teu? Teu. Alus daripada eueuh. Aki-aki jadi imam alus teu? Alus. Alhamdulillah. Aki-aki adan alus, aki-aki jadi imam alus. Atuh komo pemuda nu adan, pemuda nu jadi imam eta mah leuwih bagi pemuda yang eksis ibadah terdepan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, maka pemuda tersebut insya Allah fi yaumil mahsyar bakal menangkan iuh-iuhan arasna Gusti Allah. Amin ya robbal. Hidup pemuda, hidup. Hidup pemuda, hidup. Ibu-ibu hidup. Aki-aki hidup. Kopi eueuh. Batuk lagi. Ngan kumaha pemuda zaman ayeuna Gusti prihatin katingalina heuh. Ngadenge adan, ngadenge bedug, lain buru-buru ka masjid, kalakah diuk sisi jalan. Di dia mah soleh, di dia mah soleh. Ieu mah di ditu di Amerika. Darari yuk kadenge adan teh lain gura-giru ka masjid ieu. Ana geus diuk teh pan rupa-rupa kaayaanana bener teh? Nu gapleh aya, nu catur, nu nginum, nu main HP, nu main gitar, nu ngalagu. Ngalagu barat nu batur teu ngarti manehanana teu nyaho. Jentreng my love, yeah, my darling. Cekeng teh naon jang my darling? Iya, nu modar teh eling-eling. Ampun. Anggeus beuting teuing ngajut teh ah. Beuting teuing ah. Lanjut. Atuh ngeunah di dinya teu ngeunah di urang. Yei. Ari nelpon hayang lila ari kuota eueuhan. Ari ceramah hayang lila ari buruhan cenit-nit. Lain seuri mikir. Lanjut. Teraskeun. Ya Allah ya Rabbana, hayu urang budayakeun berjamaah. Kangjeng Nabi nutos dimaksum ku Allah, diraksa dijaga ku Allah, diharamkeun asup kana neraka, teu pernah ngantunkeun berjamaah. Ari urang nu can pararuguh kaitu ka dieu meuni bangkelangnya diajak berjamaah teh hoream bener teu?
bahkan teu saeutik loba nu ngaku umat Islam boro-boro ka masjidna, boro-boro kana salat berjamaahna, kana salatna wani ninggalkeunana naudzubillahi min tegening dengekeun jalma anu wani-wani ninggalkeun salat komo sifatna mutaamidan alias dihaja darajat jeung martabatna jauh mulyaan keneh satoka. Cangkel ya. Ibu jeung bapak apal ucing. Dia ucing naon disebutna? Meong. Tah. Meong darajatna leuwih luhur tinimbang sakadang anjing. Anjing darajatna leuwih luhur lamun dibandingkeun jeung sakadang babi. Sakadang babi jauh lebih mulia lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani ninggalkeun salat. Keheula lah keur emosi ya. Efek eueuh kopi teh kieu pan ka mana we karep ngaji teh. Cecing tong sok riweuh lah. Geus kieu mah moal we meureun. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Aduh. Ibu bapak nu ngaranna ucing sok daekeun mukholid campur gaul jeung jelema, bener teh? Luna lene kana bitis jeung tonggong jelema, bener teh? Bahkan jelema keur eueuh tempat sarena sok dipiheulaan ku sakadang meong, bener teh? Cing cirining mulia bisa campur gaul jeung jelema. Sakadang anjing mah boro-boro asup ka imah jelema luna lene kana bitis jeung tonggong jelema karek nolo dina lawang panto imahna jelema geus dibaledog ku nu boga imah, bener teu? Cing cirining hina. Anjing hina tapi lamun dibandingkeun darajatna jeung sakadang babi jauh mulyaan keneh anjing. Anjing nolo dina lawang panto mung ukur di baledog suatu saat mah sifat tenggang rasa alias kanyaahna jelema sok kaluar buktina di mana-mana dahar jeung daging mah eta si jelema pasti tulang telengna dibikeun ka sakadang anjing, bener teh? Cing cirining mulia. Tapi kangaran-ngaran babi ibu bapak ulah harganing nolo dina lawang panto apalagi mengharapkan kanyaahna jelema. Sakadang babi mah karek ngaliwat ka hiji lemur pan geus rame loba nu megat alias nu moro, bener teu? Saking kuhin keheula tuh yuntiju tenang atuh jang. Hayang ngangeuskeun wae maneh mah. Hayang meresin atuh pemanasan heula meureun. Tah, babi hina tapi lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani-wani ninggalkeun salat masih jauh mulyaan keneh sakadang babi. Da babi teh ngomong kieu. Alhamdulillahilladzi ja'alani khinjiran la taj'alani insana tariku salah. Segala puji untuk Allah yang telah menjadikan kami seekor babi dan alhamdulillah Gusti Allah tengah jadikan kami manusia nu sok rajin ninggalkeun salat. Nah make bisa kitu. Ibu miwah bapak sing inget
kangaran-ngaran sato baik nu mulia maupun anu hina sifatna babi ngarana dibere tugas ku Allah di alam dunia mung ukur nyaring teka taklif ku hukumullah teka iket ku syariat Allah teka perdih kudu ngalaksanakeun salat teka perdih kudu ka masjid salat berjamaah teu sato mah sok sanajan tukang maksiat tukang ngaruksak lamun teu mah sato di antarana babi paeh raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah sebatas kuburan sebatas bilatungan kadituna bebas moal aya proses balitungan kan beres sato mah tapi kangaran-ngaran jelema nu dibere awak sampurna dibere akal sampurna nu narima kataklif ku hukumullah narima diatur ku undang-undang Allah kari-kari wani ninggalkeun salat sifatna muta'ammidan bari dihaja pas raga jeung nyawana dipisahkeun ku Gusti Allah maaf jelema mah lain sebatas kuburan lain sebatas bilatungan tapi kadituna bakal aya proses balitungan hartina bakal dipeta pertanggungjawaban ujung-ujungna jalma anu wani-wani ninggalkeun salat dihinakeun ku Allah disiksa ku Allah di jero neraka jahanam naudzubillahi min kitu maksudna majang biasa we atuh kahartos jelas matak dilungsurkeun Kangjeng Nabi teh supaya urang sarerea jadi mulia di hadapan Allah kenging kabahagiaan dilebetkeun ka jero surga na Gusti Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi sarerea ilahi las firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil Gusti memang nak tepantes pisan abdi sarerea diasupkeun ka surga Gusti rumasa bobolodog pinuh ku dosa bener teu tapi moal kiat Gusti narima keunana lamun teu mah ieu awak diasupkeun ka jero neraka kuahana sakitu Gusti hampura dosa abdi hampura kasalahan abdi tampi tobat abdi Gusti amin ya Allah ya Rabbal jelas kahartos hayu urang raih kemuliaan di sisi Allah melalui ibadah ka Gusti Allah ngawujudkeun atas dasar mutabaah ka Kangjeng Nabi di antarana sing daek salat berjamaah siap siap ibu miwa bapak jisim kuring nyuhunkeun doa ti sadayana kaleresan dirorompok nuju ngeureuyeun ngabangun Masjid Jami Miftahus Saadah doakeun sing lancarnya sing digampilkeun milik rezekina ku Allah ya Robbal ieu mah rek umajak jeung bilih bisi aya ibu-ibu bapak-bapak urang dieu rek milu nempelkeun rek 1000 rek 2000 rek sabaraha wae ge mangga insyaallah ku jisim kuring ditampi kalayan insyaallah bakal direalisasikan kangge pembangunan Masjid Jami Miftahus Saadah tersebut insya
anu gaduh artosna bade sedekah mangga siapkeun, anu teu gaduh wayahna nginjem heula kanu mawanya. Atuh paniraha deui panghijeng uing didoakeun anu sedekah sing panjang umur, jembar milik rezeki, bari barokah ya robbal. Mangga anu bade sedekah siapkeun kangge sedekahna, insyaallah jisim kuring nyuhunkeun ridho ikhlas ka para panitia kangge mungutan atanapi nyandakan jamaah anu bade ngiringan infak sedekah. Mangga selamat bersedekah, bari yuk urang sasarengan ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap. Ya Nabi salam, ya Rasul salam. Punten ka panitia atanapi ka saha wae nyuhunkeun bantosan tanagina kangge mungutan jamaah anu bade ngiringan sedekah. Watullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, sholawatullah alaika. Jazakallah asana jaza, mudah-mudahan Allah nampi kana sedekah ti ibu jeung ti bapa sadayana kalayan sing dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, barokahna sing karaos ayeuna di alam dunia, manfaatna sing kasampur jaga di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ti jisim kuring panginten sakitu nu tiasa kasanggakeun bilih bisi serpisan kakirangan sareng kalepatan nedak dihapunten anu sageng-agengna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.